Maraban anak tihang listrik mula sara incuna mujae tuluy migawe pagawean anu pangsengahna sa alam dunya. Trojol wening tah si Buni teh turun ka dapur bari make calanana teh balap jeung gamisna ari geus nepi di dapur teh jol ngahuleng. Heueuh lain ku nanaon besti bakat tingku bariekeun ku pagawean anu ieu hayang ti heula anu itu mung paneuri deui. Rarepeh kumaha dunungan we tah urang bersihan heula we di area kompor besti da teu oleh rareuteum we palebah dieu mah ku gararanaheun wawadahan teh jol deui ka belah dieu mah. Jeung alhamdulillah sia besti kamari teh aya nu komen geuningan penonton si Buni teh lain ukur emak-emak hungkul. Hatur nuhun cenah Buni, gara-gara abi osok nonton kontenna Buni abi jadi resep beberes cenah jadi getol mantuan si mama cenah majar teh. Pokona mah alhamdulillah pisan besti ngocoblak unggal poe kieu teh geuningan aya mangpaatna aya anu terinspirasi tina konten sederhanana si Buni. Tring tuh langsung we ararampih ku sorangan besti tah dihanap sawareh da teu mahi kulantaran kadenge aya nu jejeritan. Saha cenah Bunit anu jejeritan teh? Tah ieu besti si anak tihang listrik ari pek teh kalaparan cenah hayang dihuapan tapi dihuapan age lain ku sangu ieu mah diwewelan angka we ning tah berene ya. Maraban anak tihang listrik geus beres langsung we aya nama urang ngamandian beas ngarah Jararongjon ari geus jadi sangu mah. Singkat cerita ngamandian beasna geus beres langsung we urang semplokeun kana hawu elektrik kade ulah poho diseungeutkeun dijetrekeun kulantaran poe ayeuna teh bakal aya nu nganteuran incu mujaer asa hayang digoreng garing cekeng teh. Matak hayu we besti urang balang siarkeun bumbuna eta we urang awuran bumbu masiran mar hararese eta we lah pokona mah. Tah ieu si Buni teh erek init ka warung tatangga anu rada jauh. Singkat cerita ieu geus nepi we ning ieu mudah-mudahan we henteu datang penyakit bisi butuh sing tahan godaan pokona mah. Bari anger we ning ieu panon marurat reret kanu sejen asa hayang itu asa hayang ieu moal balik besti ari pek teh nya kitu teh we geuningan teu beunang disingkah-singkah penyakit bisi butuh teh niat erek meuli sarupa kalakot rupa-rupa geuningan tungtung nama. Singkat cerita ieu incu mujairna geus datang tuluy we urang maranian heula da can marani cenah ti ditu teh atuh geus pulang ngamandian mah tuluy we awuran anu tadi teh geuningan ditamahan uyah deui saeutik tuluy we bawang putih bubuk kulah galeh we sing rata tuluy we teuneun heula dina kulkas ngarah bumbuna nyerep bari nungguan si bumbuna nyerep hayu we urang bari migawe pagawean anu sejen. Tah ieu urang panen heula bubututan anu geus ararasa sok sanajan seungah ari geus panen kieu teh nyeta pan sok panggih jeung gunung bubututan istrikaeun. Heueuh tapi nya kumaha deui besti lamun henteu ku urang nyarek kusaha deui iwal ti wayahna we Allahumma maksakeun lain ku nanaon besti sok babari tunduh ngome bubututan teh ditambah kesel jeung nyeri cangkeng deui. Mata kamari kot ngarasa merdeka pas aya keneh teteh santri anu hiji bagian nyeuseuh anu hiji deui bagian istrika. Pokona mah bagja we kabantuan sakitu ge tapi sok sanajan hoream ge ari dikeureuh maning yeuh beres we teu karasa. Migawe pagawean anu pangsengahna sa alam dunya geus beres lanjut we ieu nama urang ngagoreng incu mujaer bari nungguan asak urang bari nyamel heula besti ning tuh nyamelna geus beres goreng incuana geus asak tuh sing nepikeun ka garing kieu besti ngarah teruseuh. Pokona mah digoreng garing